Dupi itu tuang eyang Sang Hyang Patu. Kakara muridnya ngadenge Sang Hyang Eyang Patu. Kayak dirinya mah sering musok di sopan katuk eta mah. Atuh. Tak gitu. Wayahna anjeun kudu asup ngabaju miraga sukma. Kakuatan dina leungeunna ieu kakrasana. Kenca jeung katuhu pangeusiankeun ku anjeun. Nyata pikeun ngungkulan si eta anu ngaran Raja Upasanta. Tah kitu wayahna kasep. Sayogi tadaga saremutan banget teh. Sok gera malika itu gera asup ngabaju miraga sukma ka ieu kakrasana. Yuk sumbangat. Kakrasana hidup kaula nunya siapkeun tanaga jeung pikiran. Walah tenang kuan. Bersihkeun hate. Hidup kudu mepek bayu. Tahan napas. Bari jeung bersihkeun hate. Dua leungeun kaharepkeun. Lah yen hidup bakal jadi media. Dua dewa anu bakal bisa mantuan ngarengsikeun ieu kajadian. Timbalan mangga. Sok kasep peureumkeun panon, puseurkeun emutan. Nyaeta rep sidakep sidekut tunggal maten di babahanan catur dria. Catur araning opat. Dria araning angen-angen sir budi cipta lan rasa. Timbalan mangga. Watek wantos Raden Kakrasana nonoman sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Lajeng mereumkeun sosana namprakeun dua dampal pananganana. Perdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan sapamunut kinuluran sapanajati nekanan. Malam tumraping api saciduhing metu sakacaping nyata. Iya hige. Daya gangguan naon-naon istuning lansar. Dua dewa yang patuk yang temboro. Dua Sang Hyang lumebet balik kuasa. Wayahna mangga teteng komo bari kitu atuh pangasa. Reug wayah dalam. Berat. Gera tepungan eta anu ngaran Upasanta jeung baturna. Nya Upasanta. Gera singkahkeun lamun keukeuh maksa sok ayakeun balitungan ku hidup. Ayeuna geus aya izin malah bakal ditongton ku para juata merasa ngajuata perlu manten bayar-bayar. Kakang Panjenrada adi wayahna pingpin para dewa
lalajoan ti awang-awang ieu budak pikeun ngusir si upasanta anu kiwari ngansam sawarga rek diaut-aut mangga reug-reug kasih nuhun banget luar biasa ieu kajadian tadi Sumohon Guang nangingaon atuh moda putra dina daget ayeuna wayana kasih ya ulah gugur memeh tempur eta ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit Sumohon jelas dupi hartosna hartina ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit teh initna ulah dibawa dengki memampa ulah mawa dendam ulah mawa ujug ulah mawa ria benar lamun ayeuna init mawa dengki lumampah mawa dendam kumaha dina harti eta teh geus gugur memeh tempur geus perlaya memeh perang Lagi bameh timalan kahartos sakitu ayo bakal dipimpin para dewa kueyang pikeun lalajo hidup yuk sumaga adi laula kakang Panjindrada samohon atuh permios pun kakang bade nyaksian ieu Mas Putra Raden Kakrasana putra mahkota negara Manduraharja bra lumampah jeung lumaku kasih timbalan amit Ramias tadi para dewa higa layak salih putra kasaulan inggih bala bendera ingkang kondur saking pangkungan pangkungan lalih anu beres budaya sadamel sapanenjang upasanta bongan lara digawe dewek bongan anjeun rupa-rupaan saman anu katarima kasawarga balitungan anu baka karasa ku sampean ngelakuin benar ya lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalaya nyebat asmaning pangeranya dengan sifat ubah sifat asli
Inilah ingkang mandeg satengahing marga. Mandeg satengahing mandeg satengahing marga satengahing jungjung kena darataceun Kangkung Bantu Kangkung Bantu di Bantu eta itu mana jalan jurang nafsu mampu kelimangan garapan maler manggih eta kengkumpang dari kengkumpang Thank you.
Priyatna semoga selamat suka bingah ka giri-giri rakyat tendera kingkang sabiha bakal mampa Raden Kakrasana Nonoman Timan Duraharja dah ya iya anu nampi pansen pikeun nyingkahkeun karaman anu aya di Tegaramat kapanasan ngandika cenah matur naga teh mangklung teh mohon buan Kakrasana anu bakal bisa ngusir mangklung mulai gitu tenang komo aya pansen si horeng geuningan lain di dunya wae geuning ribut teh nya. Hari neng teh gua. Di luhur geriweuh we sarua. Lain. Sahabat atuh geuning. Kami kuan. Sarua geuning pada lalieur. Kagila-gila keding eta mah. Jeung urusanna teh urusan kitu patuh teh deui. Urusan kegewek. Nyaeta Dewi Supraba Widadari di Kipenta. Oh, tenang. Tong menikah abdi. Ya memang aku gitu teh mah lain kuduna. Jelema rangeteng sihungan murka kudu kawin ka Widadari. Oh, Sedangkan ai Widadari teh pan ajangan jalma-jalma anu bener-bener bisa ngajarankeun rel ka manusaana. sumohon. Ngomong merentara di badan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lain da kitu lin. Mudah-mudahan oge para dewa sadaya anu mrestu. Kaula Kakrasana Nonoman Timan Duraharja. Anu nampi pansen pikeun nyikahkeun karaman anu ngaran si Prabu Upasanta. Dipasakakan salah pertulakan sana. Salah tutunggangan. Tulawat. Kan sana mas nadian abot kaya batu kaya mas. Orang replit kabuk selamat. Tingalikeun aing nyaw. Lebih ka permana kasaktianana. Sumohon cobiannya bangsa. Wani ungah kasawarga maniloka teh. Geus gablek ilmu naon. Raden Kakrasana teu ngeunudeng teuringrang. Sanajan dugi kanemahan pati oge. Nyata pikeun nyingkahkeun Prabu Upasanta anu ngunut Widadari Supraba. Halu mampa tindak gendenganipun. Kangjeng Rama, kangjeng Ibu doana. Hayang ngarapangi jeung si Nyai. Saha gua. Adi kaula si Mayang Arum Rara Ireng
hayang geura pangi jeung adi aing anu ngaran Narayana Nah, hayang bulu amprok. hayang geura waktuna aing gempur si Kang Sadewa Yes. anu salilana ngarah-ngarinah ka masyarakat negara jadi awut-awutan Sumuhun. bangsa jadi rusak budaya diawut-awut Yes. aset-aset negara digadekeun dijualan Oh. murka sia Kangsa Tentunan si kanca gak boga umur balitungan aing say. hayang diaku anak ku Kangjeng Rama Bener. bari jeung kalakuan kitu patut memang da anak jurig anjeun Sumuhun. Anak buta dan tunggu balitungan anak pelajar say. Ayah di mana? tulak lampah eta Dah, ya iya. katsariosnya eta di Tegar Ramat kapanasan tegas awat-awat Lah, ya iya. anu keur masang rahanya eta hiji raja dibarengan ku patihna ngahajat jeung mawa walad dia bala tamtama Sumuhun. memang untuk nguyup ka para dewa pikeun meredih widadari Supraba Dah. Oi! Iya. Ada Kang Yi gaulan kagieu maneh Supraba ya tega akang ninggalkeun negara demi Nyai no Wah. kieu bulan kada Wah. Isaulan. Wah. Ibu Neneng Hadiani pegalitan saparanca Ya, eta. Kunaon sih? Sanaya kaputusan kene ieu dewa Oh, teu acan aya kulang. Lama ai juga teh kita ngadaguan teh sajam 2 jam gitu ayo sabaraha saminggu aing di dieu tuh saminggu untuk dikageuleun dewanya dewa mah kabeh teh kageuleun eta piraanan di Penta Widadari hiji heeh tadi manehna teh dikawin
anu ukur dipake pang bibita we pakai hiasan. jadi kacapangan eta teh widadari teh ajangan jalma anu iman takwa Eta teh. kurang kumaha aing iman ngan bedana meureun iman aing mah iman we oh Rumah sakit kawan tuh. dedeuh Raja Uing Palai Widadari Sumohon kuan. ku kitu teh mah raja aing dan normal meureun heuh Wajah. Narayan Kidul. Wajah normal. hayang geranya harupana eta Widadari Supraba anu dipika bogoh ku Raja Uing kumaha bentukna Ya. Ayo ting-ting. bisa jadi meureun geulis kawas ayu ting-ting jiga Bisa jadi. atawa jiga Agnes Monica Bisa dari bagelis satu. efek teh kurunyung teh jiga Omas Baik, tahu. Jadi masih terjadi masih dah berapa sembah kabeh hatur Kakang Prabu diuk mereka Salira kedah di api
halimpu halimpu aki atang nusukna kabu hariri jadi panggeuing halang ngajak berjuang halang ya berjuang Kurang raksa sarangnya di wajah hadiani Bubari Beri pitrengan Lepat naik adam dosa lujeng Kepribadian Keperan sisurus naya cipahi Lujeng kepribadian dan dalam asapnya mereka sesama menerima silih asih dajeng bama lagunya jalan utama boga patokan agama ayo nama geningan lah kita anjas boga patokan nemuin kasihnya ngebaca cak padebe rasa dan maksudnya tujuan mewujudkan persatuan wujudkan acap heru dalam persatu Bawayu Ispadi Agus mangga orang sami-sami ngajung-jung keluarga besar Sukabumi Darajang Seni Buburi anggota kami sarangan Mahasuci Eyang Kumis disarangan Mahasuci dan merah ingkang ngalaga wonten ing Tegaramat Kapanasan Tegaramat Kapanasan di Nagara Sampang Curiga Prabu Upasanta Patih ngarangkep Senopati Bahureksa anu ngantos kaputusan dewa Uniraha ngandika sinut Si Adi Bulan Kakang Prabu kumaha wae ieu kaayaan aing nepi ka kieu ieu durian Gusti hate mangarana ge hate dipangpalerkeun ge hese ngaran-ngaran durian anu geus jayang dina dada rayi hese dilesotkeun malah jang
panji dina hati tibatan teh kauntun tipung ketabang beas laksana kapidulian kajen pae ngabalebang ke ngajampana buka lamun teh mah teu laksana ka Dewi Supraba junjunan kalbu BBD pamepes hate beubeureuh anu geus maneh anu geus nyayang dina dadakan Kada dilisankeun tapi anda dibelaan penting teh kaningakeun sare di urang jarang dahar inget ka manehna Dewi Supraba ningsih widadari anu campernik alus laur hade tangtu geulis bawa ngajadi endah bawati kudrat urang kadeureun tak karasa kada dilisankeun tapi enak dirasakeun teu saha-sahanya ai geus kapentang asmara ai kailan nugan poho di naon-naon sama paribasana cenah geuningan di mana cinta geus melekat tai kotok oge tetep bau asa coklat teu aya monyet di kotok asa coklat paribasana belenguk ayeuna mah paribasa teh diganti naon nya Cikaracak ningang pejabat yang batu ningang batu belenguk aun-aun itu pan diganti anak merak di kopea pit ngeuneuh-ngeuneuh rana teks ya assalamualaikum nya aduh nya atuh mudah-mudahan kulan Gusti ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sumohon tapi lamun dewa lan salinsil lunsat bulang udar tina tali gadang dina harti aing ngamuk ieu dah ulah ngalalebar tanaga Gusti lah urang teh geus kolot iya teu bisa sengker talaga teu dibikeun dina harti widadari ansur sawarga poe ieu poe kumaha karasa kumaneh cinta mah kunyuk karasa ku abdi pangnaeta oge kapungkur waktos abdi kapelet ku tukang lotek teh padi kitu harita teh aida iya marukana eta kapeletna teh tukang lotek eta ngarenos kuleungeunkeun sae naik atuh pan buntung bari bujur kadiet jema jadama mengkaning aduh meni nyemplung itu mudah-mudahan ai urangna keukeuh mah margi kieu kumaha cing dina riwayat kapungkur aya hiji raja gagah perkasa dah sakti mandraguna ajianana ge pancakaki pancasona sareng rawa gede rawa naon di awalontek rawa bango cacah lain rawa bango sih deh awalontek rawa rontek sok ngaruksak wae tetekon sih teh balong loba pengamat ayeuna mah deuleu isin gua warana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka wah kajahatanana luar biasa wah sama biadab biadab angkara murka teh manehna anu jadi bibit rurujit inung rusuhna teh nyebarkeun ilmu kagagahan kasaktianana teh dipake teu baleg dipake salah tuluy pakai lumar nafsu
manehna hayang kawidadari nepi ka dikawinkeun ka Dewi Tari dikawinkeun kawidadari tak gini eta lamun ayeuna teu mikeun dina harti ngawilah-wilah dewa ieu kai cuit ieu teh ibu aja ya nyeta cuit kanu hideung penting kanu koneng teh dari topi Taeta Raja Gagah Sakti Mandraguna bari jeung murka teh pan dikawinkeun kawidadari pajarkeun teh cenah keur jelema iman teh aya contoh teh pajarkeun teh widadari teh keur jalma-jalma anu aliman bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana kari-kari ayeuna teu dibikeun tah ieu anu batak jadi teungeunna teh Gusti cawios abdi lah ari kapantona dibikeun nyorok mata pun celik lamun teh mah heueuh dewa teu mikeun tenang abdi kaharepkeun dewa naon di sing harepan ku kaula syukur bagja kabayangan aing kitu ceuk abdi oge sumut Gusti ya tingali aya jelema ka dieu ngagidik budak ngora di mana itu Gusti kula oh ngaguan datanglah tadinya dewa lain duh ka cukulan munya urang taros sampai rupa ade patut tengah nyukur rupa tu mentayu toh laras hei kisila dewa apa manusia sampean kaulah teh manusia disangka dewa ya juga teh dewa antenu apa dewa antenu nya manusia sampean ngaranna saha ngaran kaula Kakrasana saha Kakrasana aya ngadenge Kakrasana aya laguna teh lagu mah gua burung Kakrasana Kakatua goblok sama tua kakak beradik Kakrasana apa Balarama ngaran kaula saha Balarama sudah lain bala-bala Balarama urang Sukarama atau Balarama nya Balarama urang mana kaulah ti Manura oh tukang sate Madura tematu pesan salak di Madura masih kene ngadu sapi di ditu nya bener cenah Ari urang Mandura sampean di Mandura deka mana ini bade tindak undi dek nanyakeun aya anu kakasih Prabu Upasanta teh mana
teh parukan lain junungan aing. Parukan batul mah. Junungan aing dia upas santa geus kasohor. Oh. Barat si waliwis bodas. Eta teh. Tuh apa aja kagaran anu ngaran upas santa? Henteu. Aing. Wah, iyo paling dua. Eta mah ke diwartoskeun salira mah. Mun antep heula cenah ngagogoreng. Benar urang mah. Naon maksud tujuan anjeun anu ngaran upas santa hae? Sampean anu meryogikeun widadari Supraba? Iya. Sampean anu rek ngalamar widadari Supraba? Memang aya kitu naon menang bejati saha manehnya ho? Bisa apalan gitu? Aya we bejana. Aya nu bejakeun teh. Ya sekeun di TPH. Wah, kitu ti badan intelijen. Oh, bisa jadi Ti BIN. Tibim. Maksud tujuan anak? Bener aja dek kalamar widadari. Iya. Naon seuri kunyuk? Jeung seuri. Widadari sawarga Maniloka teh lain ajangan jalma-jalma nu model kararitu. Bari jeung turunan orai, turunan jin, turunan borakasakan genderuwo. Jalma-jalma anu iman takwa ka pangeran, jalma-jalma anu bisa ngajarkeun rea ka manusaana, kakara bakal dikawinkeun ka widadari. Emangna aing teu nyaho. Baheula aya jelema murka geuning dikawinkeun ka widadari. Hah? Aing teh nyaho riwayatna deuleu baheula ge apa? Dek nepi ka mana urusanana hayang nyaho? Eta teh ulah kalakonan deui kajadian anu model kitu teh sabab geuning buktina geuning kitu ngancurkeun. Hancur gitu. Harkat wibawa derajat komara para dewa nepi ka luntur. Ku aya kajadian kitu. Taina teh ulah sakali-kali deui model kitu. Ai kitu sampean naon urusanana? Muasa nu bakal bisa ngahalangan kana maksud tujuan sampean lintang ti kaula kakrasana. Elo ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon? Nya ieu jelema teh remodar ieu. Polok umur mah mah. Tere balik ieu jelema karunya ku ngora keneh we. Mana? Kalau kuasep we. Ke Cirebon ya. Dedengean anu bakal ngahalang kana maksud kaula sampean kakrasana memang. Ya. Dititah sampean ku dewa geus jadi kewajiban. Geus jadi kewajiban kula pikeun nyingkakeun karaman di tempat. Mangkar Gusti urang peupeuh hiji jelema teh. Bagian abdi nu kieu malah tonjok geura. Tabok we ngeusa. Yang tabok. Podaran maksud kemana gitu tenang Gusti. Kurang ajar pepeskeun hulu tas dimasak. Dah. Binatang. Kakak tua. Kakrasana belegug aing kakak tua we kitu. Nya. Ya, kakang tua we kitu. Karunya eta awak maneh ngora keneh balik ke tujig. Hah? Balik maneh bahaya eta karunya ngora keneh panjang keneh lengkah panjang keneh lalakon. Panjangkeun harapan. Panjang keneh harapan maneh balik ulah pipilun kana urusan gaula. Nyingkah ti tempat nuhun teh nyingkah. Rasakeun perhitunganna. Apa kon wani marang aku sampean? Ora wani dening apa kulanang. Wah nyon. Wah, wanian kuan. Gede hati ieu budak ngora ieu duh. Nya tereh modari jelema. Kiceupna beda geus sarang. Kan. Kakrasana? Iya. Bener anjeun tega pati? Iya. Nyan, iya. Geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan.
pilihlihatkan dunia dua papasangan Kulon Wetan Kidul kalau berang puting hodong hiji pecang salah bener laki pilihlihatkan dunia dua papasangan jok samat inung bapa maneh inung anu ngandung bapa nu ngayuga ayeuna mangsana kuaing bakal dianterkeun ka neraka jahanam sia buktikeun kurang ajar modar lingas oi huyuk najong kena dada sia marasa sia wolek udah sia kaya uwan modar kurang ajar lesotkeun sajurik lesotkeun kunjung modar sia syah cek aing oge maju sia ululululu hayo sia uyuh ngeui ngaceleng ngeui ngaceleng ngeui ngabelesat ngeui ngaceleng pasti modar sia hampang nakeranan gini luar biasa semua Tuhan para dewa iya minta supaya ngadoa kabeh ngadoa iya silan paingan kiri hartina gunung Rusi sasing paingan nyata tersangka sarabuk sebarang jamu das eta lebih kaki itu tenaga buta dah ketenagaan aing dipangpengkeun sakpalewe juga lamun kitu sarana mangsana pikeun males mati aing kuatan sia rasakeun sia jajampean apalah yang oge nyaho nu kitu mah dah aduh gelo sia nyaho aing nu kitu sapoga ilmu naon sia ilmu naon Raden
kakrasana sabaraha kali jungkel jumpalik lami-lami tanaga ngirangan anu ngakibatkeun jadi nyeredek kana hate jadi munur jeung murengket datang niratana demam datang niratana demam ewo pakulingan rame ewo pakulingan rane Saraya daya tu mampu iya. Dah. Dedeh kasih. Kalunya gua. Eta teh lain nganu hati teu mampu kasih tapi wayahna eta ego nu aya dina diri anjeun.